ngangkaning si Nyai Jangdi anu kasanat angin lag-lag ti payunan. Iya Prabu Sukma. Gak kebluk ti sugante nangka. Anjir jelema gini. Empes-empesan dia jelema deudeut teuing lag-lag ti luhur. Kunaon ya? Moal ka bawah tsunami. Empes-empesan keneh aing rek perdih kana asina Gusti munajat kana kersana nu kawasa. Rek doa mudah-mudahan ye jelema bisa cageuri. Oh, Sukmadewa kaget ningali Raden Gatot Kaca anu lagrag ti luhur.
ku angin batara keresna anu kiwari aya di payunan ya raja itu kaayaan nirahangan tika iya budak jika nalaglag di luhur dulu teuing kabawa angin puting beliak meureunna kayaknya hoy urang cageurkeun ieu kalayan karesa jeung pangawasana nu murbeng alam urahmat jeung pitulungna pangeran waras tumakaning jati jati tumakaning waras waluya cager hei manusia Raden Gatot Kaca Janggiratangi lilir yang merwangun kayang impen sareng ngalina lilir yang merwangun kayang impen sareng ngalina rinduran sapisan ingatan teh kaulah teh kabawa angin di dieu. Hei manusia, wes, hiu, tong sieun, jalu, tong sieun, kaulah menrau rewas unggul. Saha anjeun teh? Saha cenah kaulah ngajawab anjeun saha? Jelema teh nanya deui. Jelema teh naon deui kieu teh? Jawab heula sahanya. Ngaran kaula Gatot Kaca. Hah? Gatot Kaca. Gatot Kaca. Iya. Di mana ieu? Kaula di Nagara Amarta. Ari anjeun saha? Ngaran kaula ya Sukmadewa. Sukmadewa. Benar. Di mana? Kaula di Nagara Ambang Sagara. Di Nagara Ambang Sagara. Benar. Kunaon anjeun laglag di luhur? Ye, kuning apa? Apa? Ngagubrak harepan kaula anjeun teh. Tadi mah anjeun teh empes-empes. Es tuning teh eling di bumi alam. Ngan meureunan kaula teh. Sabisa-bisa we. Syariat ngalangkungan kaula hakikat tapi tulung pangeran. Hidup diijabah tiasa cager deui. Jadi nyageurkeun kaula teh salira. Bener Allah. Gusti Wagum. Nuhun buta. Si goblok. Nuhunna mangeunang ane teh butana setan teh. Nuhun buta, sami-sami jelema. Kunaon maneh laglag ti luhur? Aya hal-hal jeung ieu we kaulah kacana kali. Jadi anjeun teh di Nagara Amarta. Iya. Salah kunaon anjeun di Nagara Amarta? Rakyat biasa. Naon? Rakyat biasa. Tong ngawadul. Maka jeung rakyat biasa eta dina tak-tak bintang di kareuteum gitu. Hah? Beli bintang 4 anjeun teh bintang 5 malahan. Lamun bintang 7 dihakan wae. Hah? Ya kaula teh sanesna Lurah Tamtama Nagara Amarta. Lurah Tamtama Nagara Amarta. Iya. Enak ieu jelema teh yeuh. Panglima dulu. Heeh. Kunaon anjeun laglag ti luhur? Kaula teh saolah-olah dipecat teh ti nagara. Dipecat. Buat korupsi bener maneh. Sanes. Naon aya hal-hal anu teu parok teh sareng hate kaula. Bisa lira saha. Kaula teh raja di Nagara Ambang Sagara. Wis. Raja banget. Raja lain agu ku payung butut kaula teh. Baju naon di dieu? Hah?
tujuh naon dibejakeun ge moal apa maksudna kieu ye marek gegelis panon ieu kaula teh boga anak kagungan putra awewe istri awewe anak kaula teh gelis teh anak kaula teh gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh nuruban saha nya pun anak gelis oh persanten katanya mah teu percaya pada anak bapaknya goblok cuma kieu anak aing mah gelis lanjut tak anak aing teh ngimpi ayeuna teh rumaja dewasa ngimpi anak kaula teh ngimpi ngimpi naon ngimpi papanggih jeung lalaki kasep teh cenah lalaki teh lir dewa kamajaya anu lungsur ti kahyangan anak kaula teh ngimpi papanggih jeung lalaki anu kasep danang pertentang tak jadi anak kaula teh katarik ka pati-pati ka pendang asmaragama ku eta jelema tapi sanes Gatot Kaca lain oke beres lamun nyaho mana kaing meuli teu kokolelengan mah usaha nyaeta kapeletna teh ku pangeran bener anak Raja Bunghar bener dia masukane maneh apa cek anak kaula cenah dina impian teh ieu teh anak raja di mana pernah teh maneh ngadenge nyaeta aya nagara Tumaritis nagara Tumaritis aya di kampung nagara Tumaritis bener saha rajana raja natenya eta Prabu Semar Badranaya kunaon sage kekeregetan gitu nah itu mimpi itu nanti Semar jadi raja ieu teh raja teh Bunghar pisan waduh penyir Modowak Semar Raja Sangsara saha putra anak anu dikapale ku salira pangeran gelarna saha kakasihna pangeran sastra jingga Allah wah Aisyah rek setruk kakarapakan gitu saya teh kunaon si cepot jadi pangeran itu waduh, kita ngimpi aja lah itu. Itu datang ngimpi deh. Hola. Pernah tengah denge Gatot Kaca anjeun nagara Tumaritis. Rajana Prabu Semar Badranaya, pangeran Sajadinga. Waduh, ngimpi itu. Asa ngimpi itu deh. Tah, siap. Raden Gatot Kaca emut yen Astajinga teh pada dipaehan ku Arjuna. Cepot higana ieu milik maneh pot jeung jebatan dipaehan anjeun ku paman Arjuna meunang dikawinkeun ka anak buta pot tembae anak buta ge hareut hubungan poe paheula-heula jeung paman Arjuna cek pernah maneh ngadenge sanes perah deui kaula apa naon apa Tumaritis apa tot tu bener tot ieu teh bener apa cek sia lamun maneh apa ku aing mau dibalikan deui nagara naon nagara Tumaritis saha rajana Prabu Semar Badranaya aya pangeranna pangeran Sastajingga bener aya geus pangi minantu aing geus pangi minantu aing
teh tot. Hah? Palimanang pasir kujang. Negara Tumaritis teh salasna hiji negara di jero negara. Jadi negara di jero negara, leres. Nye negara palingan teu kapanggih tot. Negara anyar. Uluh. Di mana? Di negara Amarta. Palingan teu kapanggih atuh dina Google Map. Jadi bener aya. Cing, bener teh tepang Prabu Semar Badranaya teh beunghar. Waduh. Tot. Beungharna luar biasa. Bener Prabu Semar teh beunghar pisan. Entok lagi salapan. Anjir cek si Nyai genep ieu salapan edan. Ini baru besan aing. Jadi bener teh boga anak Pangeran Sasradinga leres. Bener leres. Bener Pangeran Sasradinga teh kasep. Bener Pangeran Sasradinga teh kasep. Aduh Gusti Babu. Ieu berat. Bogoda nepi ka kieu. Rintangan luar biasa teu ridho aing nyebut kasep geus eta. Cik tak bener Pangeran Sasradinga teh kasep. Ampura cepot aing fitnah kamari. Bener kasep luar biasa. Iya. Anjir. Bener mancung, aduh. Hebat pisan mancungna luar biasa. Enak aing mah tincuna mah teu balalangir aing. Alah. Jadi bener aya. Nuhun tot, nuhun aing tot, nuhun aing. Senopati, abdi Gusti ka dieu ti, sae mah. Ayo, teh ulah di gua. Tinggang wae Gusti lain tinggang sediu. Geus pangis ya. Naon geus pangis? Nagara Tumaritis. Parantos benak geus. Geus pangis. Geus adi ku aing geus. Ayo nyanyi lieur ayo. Parantos benak di mana? Ieu berita teh eta jelema. Saha ieu teh tanya we da ka sumut teh. Saha ieu teh? Ulah katut kasa. Ieu salah. Kentem kieu mun ditaadan alus jelema ieu. Jadi laras eta teh nagara Tumaritis teh aya. Aya. Laras aya. Di mana teh dia? Nami teh Gatotkaca. Di mana tot? Di negara Amarta. Negara di jero negara. Walah. Laras teh bohong. Henteu kaula. Pangeran Sasradinga kasep. Kasep pisan. Kasep pisan. Jadi eta teh di Amarta. Iya. Kumaha Gusti da. Wayahna aing geus cape ka hiji kitu kadua pan eta di nagara di jero nagara. Lamun aing ngabring ka itu pibahayaeun deui. Wayahna maneh ini teh itu lamar Pangeran Sasradinga. Lamun teu bisa dilamar, culik eta Pangeran Sasradinga. Itu Gusti ini, oh saya mangga. Belabah mana nagara Amarta teh? Terasa kembali kidul. Bela meunang Ciwidey. Terasa ka itu ka Cidaun. Oh saya mangga persis. Hampura we aing jelila ieu da geus kapanggih ieu. Aing rek ngulang nuhun hayang dibere hadiah naon maneh ku kaula. Teu kana masian hadiah. Teu kana masian hadiah kira kitu. Bageureun budak.
jadi teu hayang narima hadiah henteu nuhun itu nanging kita aya pamardi we naon apaan kaula teh dipecat di negara Amarta nya kumaha upami kaula ngalamar jadi pegawai salira ngalamar jadi pegawai nya leuwih ti hadiah teh goblok ieu mah aing nu ngagaji mah nu ngabulan nya atuh bisa naon maneh bisa tempas biasa kalau gerebek surana kieu we tot mah kapan teh minantu aing teh datang ya tah kaula rek ngainventariskeun maneh wayahna Gatotkaca di mana Pangeran Sasajinga jadi minantu aing wayahna maneh jadi pembantu minantu aing oh dibulat ya ieu tapi kan bae pot penting salamet demi maneh pot aing bae naik jadi pembantu minantu aing saya campelak ka minantu aing digantung ku aing bae pot kawin jeung anak buta ge pot hanut pot tak itu tah saya banget tak itu urang ini aing tuturkeun aing saya tuturkeun aing mah bisa ngapung ampura ieu tuturkeun kalangkang aing we sahat dia ngapung aing kaula ge tiasa mana bisa ngapung biasa goblok mah nya ngapung ke bawah angin angin udah gede teuing cik sialamun mana bisa ngapung sok ngapung punten sok Gusti sih turun deui ini baru pegawai aing nah lamun kitu carana kabeneran di negara aing eueuh nu ngalakalapa maneh jeung tukang ngalakalapa sae mangga sok tuturkeun aing sae bot mudah-mudahan kapiheulaan ku ieu budak bot mun bae ridho aing jadi pembantu maneh mun waktu gede babatot ke sebelum baik aikot itu keayaan anak Raden Gatotkaca anu parantos di aku jadi pegawai Nyi Prabu Sukmadewa di negara Ambang Segara dan dihandelem yang besar sampureuh sakurang tunda dihancuang siang kesan alain paranti nyepot ninggalkeun ke bakal kasampur deui kan serius di Tumaritis nyaeta di Lurah Semar Badranaya kiwari kulawarga Semar Badranaya teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin kumargi Astrajinga nuju tedamang wales kayaanana tedamang ya Astrajinga parantos ayat 3 bulan iwaritos tetiasa walakaya ya Astrajinga sadi dinten di halalahun ku ieu Semar Badranaya tuang ge tetiasa lebetan teas-teas bubur ge disuapan nginum oge di inuman es kuning panyawatna repot ya Astrajinga teu wala kaya ya ulan gua tadi kasih dawala kitu cu akang si laing aya anak petiripu aya anak
tapi kieu-kieuna anak aing aya. Ya. Pun lanceuk yang teu damang wales. Aya wartosna akang eta. Berkah itu berkah dieu deuleu aing. Jangan ubar deuleu kuring teh ka mana. Teinjang anak ing anak bapak cing sabar jeung tawakal cuk gering cager untung rugi bagja sedih eta hakna manusia papasten tinu kagungan urang pasti bakal datang ka urang cing sabar jeung tawakal we si lain jang nyi hareupan jeung gering mudah-mudahan jadi panglebur dosa keur si lain amin bahwa ya nyeri hulu dedeh teuing jang Ampura abdi Bapak tadilah ya abdi teu bisa mulang terima kanu jadi kolot Bapak tidak tinggal tiris Bapak jang wayahna nanaonan itu kemarin tebet ngejebur ka laut tadi wes lain gering kieu cu yang piknik Bapak mesti yang piknik ke mana ya? Yang piknik ke Oyo. Sasar anak aing ya. Ya. Mencetankeun Pak. Panggil ge eukeun. Mencetan pamidangan. Bapak tinggal Pak di luhur Pak. Naon jang? Ya nu datang Pak. Jang anak aing. Tinggal Pak nu datang Pak. Tidak tinggal. Naon cu? Bang Emot. Bekas sedih-sedih, nah ya aing geblek anak ciri. Mana sudah wala Pak? Ya. Gusti lagu. Kadi kakang si lain sidawala ketuju. Sai. Kang, lah itu disaur Ya nuju naheur cai eta ye. Bari jeung ngulup ieu ngulup gui. Nya sugane nu gering hayang dahar. Sok payunan heula Bapak. Ulah ceuk teh sababaraha poe teh dahar.
wala Akak. Gusti Ragung Racagur atau akak. yang sabar wala yang sabar wala Ampura aing kemana karena ia penting curug balas tunjuk kapetan balas niwaran ayana ganai Siapa ini cek aing. Ampura wala Akak sami-sami. lain naon sama lain geus teu kuat geus aing ponok umur wala Palias teuing akak ulah waka maot. Ulah waka maot mending ge bapak. naon wala Mending ge bapak. bagus wala Akak aing hutang aing geus pangbayarkeun teu acan akak darat boga duit di mana? jual ayam wala Hayam usaha pan teu boga hayam. nu tatangna wala mau heula Gusti sasar lanceuk aing. Gusti wala akak lamun aing aya kahayang wala rek dilaksanakeun apa moal akak nu kadada nu kaduga marek disalaksanakeun. pasti wala da aing ngukur ka kujur mumangka awak wala Walai naon akak? baik tidak wala geus saminggu teh dahan aing teh hayang dahan Balai tuang tah geuning jam. Erek cager meuh anak aing aya rejang. hayang dahar geuning anak aing Gusti nu agung, balai tuang sareng naon akak? Balai tuang sareng naon? Hah? Balai tuang sareng naon? Sangu goreng. mung jago goreng sok panas betul Bubur. mung juga kutah oro Hayam goreng. mung gelas Gurame bakar. mung wala sebel Cobek nila. mung tebek lauk aing mah sebel Naon atuh hoyong naon akak balai naon? ayang pais Balai pais. ya Gusti, pais naon? Pais lauk emas. lain wala Pais suung. lain Pais teri. lain Pak Ismail. song terus jadi tonyok wae Coba. Balai pais naon? Pak Ismet. Pada Papa si Batara wala apa Ismet eta mah Balai naon atuh? kena meureun kuaya kieu seger aing ngadahar pais tai ucing Yang cing sadar, cuk cing sadar. aya pais tai ucing Bapak Akak musa peungeut aya pais tai ucing yang cing sadar ka panglitakeun segala yang pais tai ucing yang wayahna jang neangan jang. Nah, itu aki-aki teh laksanakeun. Ti ucing. Heuh wayahna pais. Teh ucing.
Suka jadi ubah naon tai kucing jang wayana jang neangan jang aya jang laksanakeun tapi kan ditunggu kieu kolot ya ampun ini ayang baik tai kucing umat cing loba suramungna pakai jere saeutik koneng nama teu kudu da teh ucing mangges koneng cengek we dua siki cing kana teu daunna dawana ai jijang dengan tai ucing jang kalau didukung aki-aki teh di mana neangan tai ucing wayak kieu aja Gusti
Uncung Semar ya winangun Semar kuncung pakuning alam Siti bentar kang putra iya kang putra ulah kasuka seuri lamun can pangih jeung jati diri tapi lamun geus pangih jeung jati diri maka seuri dina salubar nyuwun pake igring teh jadi ladang ibadah kumaha sumpang sangkan jadi ibadah geura syukurkeun sabab naon aya dosa anu teu bisa lebur ku salat aya dosa anu teu bisa lebur ku zakat aya dosa anu teu bisa lebur ku sedekah tah di antarana dosa teh bisa leburna teh ku ngalakonan gering mudah-mudahan gering si lain teh jadi wasilah pikeun ngalebur dosa si lain ya amin Pak nuhun Pak hitung-hitung ngebersihan diri we si lain ya pais diucing geus asap ya ampun hiliwir teh seungitna campur jeung seungit Surawung lah wala geus asap ieu parantos parantos asak aya mangga kana daunna kana aya meureun 3 daun mah posisi mabdi nya 3 lapis dilapis-lapis nuhun da wala sami-sami aka mangga atuh aka mengpeung panas atuh panas namun molele kana sumut da wala pangliupan heula pangliupan heula sampean tiupan jang teh ucingna tiupan jang Gusti nu agung bae kuihid siapa nahid nah nggak yang menjaga kehuruan goblok nah anu mah parantos haneut mangga pilih aka bade tai pais tai uci nuhun da wala sami-sami mangga aka asaan heula kumaneh naon aka teh asaan jang asaan ya aki-aki asaan naon bisi kurang gula kurang gula da wala sok jang sacoel we jang da wala asaan tai uci sok jang wayahna jang wayahna sacoel we kumaha lamun ku bapa di asaanana ai mane pandai we teh keur Senin Kemis apana mah Rebo berarti Rebo Jumaah tadi udut hai sok sacoel aja ayo ucing jangan tuh bener doraka sengolo doraka sok wala meureun we jang angat jamu-jamu teh ucing jamu-jamu pan aing nyieuna ge sok jang bayangkeun di suhu bayangkeun kumaha da aing nyieuna ge sok jang sok meureun
Nawan dewala yang pahit yang hasem tuh sia nu cager gitu komo aing nu gering goblok gitu. terus kumaha ieu teh ucing hakan nih Gusti aduh Gusti bagus Dewala pura aing hayang eureun dewala. atuna ngeureuna ulah make tai ucing atau apa Jeung bina marek make tai haji aing dewala. yang kan bae beureun teh cager Wih bener. barang ujuna impal wacana ngeunaan tai ucing Di luar aya tamu taya sanes panengahing Pandawa Arjuna. kairing Prabu Batara Kresna Kakang Semar. Kakang Semar sahanya tuan boga ucing Aisyah menang ucing di mana tadi aya ucing datang ada pencet tadi Ulah kaget di kaulah dawala. aduh Gusti apa Naon jak? Prabu Anom Arjuna sareng juragan Batara Kresna ka dieu rek ngalayan menempuh lanceuk bangda lain datang merah tangga teman datang merah tangga teman nyarana aduh aya anak Yang akan semah para baktos isim abdi nur. asa kakunturan madu kaurugan menyan putih dina waktu ayeuna jisim abdi kasumpingan salira menita aya warta ti angalna upami aya warta ti angalna panginten salira jisim abdi bade sasadiaan aya Kakang Semar tegedah ngarepotin Kakang Semar semahaturan Rawu juragan Arjuna juragan Batara ditampi nuhun dawala Kenapa tuh jaga? ieu teh astraji nggak Kakang Semar Darasun suganti ucing dadah we bauna aya pokok teh ucing jadi bersiap kunaon ya astajinga teh teu damang agan sabaraha halami teu damangna parantos 3 sasi teu damangna teh agan atuna sanes ka itu laporan Kakang Semar ampun paralun teuing di simabdi moal ngareueuh dudungan sok mangga Nyai bade tega Nyai moal astajinga ieu kaulah bakat tega nu penting panawa ulang di Kakang Kresna barang ia Arjuna Semar Kresna Dawala menuju Pakuneban di luar aya makhluk kakalayangan gaya sanes etepati di negara Ampang Sagara Sukma Denta parantos dumugi gaya bumina Semar Badranaya aing nanyakeun ka sasaha nagara Tumaritis ngadem cecengiran tapi kabeh nuduhkeun ka ieu kampung nanya aing raja na Tumaritis mana kabeh nuduhkeun ka imah ieu manya Raja Semar nu beunghar di mana reyon
Alah nah aja puasa aing teh kitu teh cik aing hayang nyaho aing bisa neropong sanajan kahalangan kusuhunan ditinggali saha di jero barang ditinggali anu ti payun teh Arjuna sareng Kresna kaget edan paingan si Nyai kaedanan meureunnan eta Pangeran Sastajingga teh itu bapakna meureun wa teu salah si Nyai tiga Dewa Kamajaya teh bener ieu jelema hebat itu meureun Prabu Semar itu dulu ieu Pangeran Sastajingga waduh aduh bapak ieu makhluk naon tiluan oh jigana ingon-ingonna meureunna heeh cek pengekeun ku aing tiluan aya naon agan teh Kakang Semar kuninga panginten Kakang Yudhistira Bima Nakulasa Dewa teh daya ti nagara leres kaula teh menang ganam ramu tata puasa kaula teh menang ganam ramu kengeng ganam ramu 3i leres kumaha bisa cenah Panawa balik deui tapi di negara Amarta kedah dayakeun persembahan tumbal kedah aya tumal kunaon ditumalanagan kunaon ditumalanagan kumeh hideung atanapi kumuneng bule lain ku sasatoan dawala bilih ditumalana kumuning aya di dia muningan beungeutna bodas wah teu ka aing goblok sia jadi tumalna teh sanes ku sato usaha ku jelema uluh tumalna ku jelema umur-umuran kakarang adenya itu mah ku jelema saha agan kedah ditumalkeun hampurakan kaurek balaka naon jadi numutkeun gaib teh nu kudu ditumalkeun teh nyaeta tuang putra anu keur diais Astajingga ayeuna jang Astajingga teh eta geuning anjir gua salah aing ieu si Martin nu ieu cenah eta anakna Astajingga anjir na pangeran teh kieu wah cilaka buat salah aing dengekeun lagu aing atawa keur nyamar meureunna pangeranana ya Gusti agan panuju kieu pun lanceuk teh tos Bapak dawala ulah jadi pikiran dawala ikhlaskeun mata kitu ge meureun mata aing geuring kieu teh meureun kudu dia ditumal geus ditulis diajali dawala ridho agan nu penting Panawa balik deui nu penting agan bagja nu penting Panawa balik deui ridho abdi dijieun tumal agan yang Pak ulah sedih pancek Bapak gitu Pak anjir yakin aing eta pangeran ngan eta pangeran keur nyamar yakin aing pamimpinna naon si goblok teh karaya trek modaran setan sia pamimpin teh saat can dipiheulaan kuno eta ieu Pangeran Sastajingga rek dibawa ku aing boga ajian tenung ditanung ku aing tapi teh dibatu neuleuh mah neuleuh nempok mah nempok ngarenghap mah marenghap tapi wa bisa usik kabeh 1 2 3 wah what pamimpin goblok siapa rakyat rek dipodaran ku sia aduh punten pangeran bakal dibantun ku kau pangeran teh buta gitu wah dibawa ku kaula punten ku kalau dibawa ka negara kaula ieu pangeran hei Prabu Semar Gusti ieu Prabu Semar ketika juga penguin di nyamar aing asli ya iya
Tuang putra pada dibantun ku kaula ka nagara ambang sagara. Lamun butuh ku anak anjeun susul ka nagara ambang sagara. Lain naon bisi lain anu mah digede ieu. Di bawah ku kaula hanya 1000 lengkah anjeun moal hirup. Semar badran aya masalah seteka pangaruhan ku ieu ilmu nanging parantos surti kana kajadian tadi. Ya, tuturkeun dewek ya. Tuturkeun di nagara amang sagara tuturkeun. Tuturkeun dewek di nagara amang sagara tuturkeun. Tuturkeun aing. Ai. Poho dulu jauh kapangaruhan sidawala kena ku tenung di buta hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angan daru sinengul tuturkeun di nagara ambang sagara tuturkeun di nagara ambang sagara tuturkeun kenaan putan di dalam hiji 2 3 kulit waru anengen daru budugul mau bapak jeung nyiduhan iki garing goblok situ tuturkeun aing di mana ayat cuma aku jelema pakai otak pak balik kan teh atuh ada binatang salah kuraja teh kumaha itu ya deui anu cicing wae atuh ongko batara tapi ngajedog wae bina teuing kumaha itu santai we sebenarnya mah teh ucing sasa jejak buta muka ceplek gitu mereka jejak kusi BE ini cepian sakit hitung-hitung dilipan 1000 lengkah ieu denawa Arjuna Kresna Jangiratan yai naon jadi naon ari kakak naon si dawala ngawawalan teh ucing kurang ajar teh si kurang ajar Raka Batara yai katingali be buta nyana kasajinga katingal ku akang yai di nagara ambang sagara Raka Batara kurang jorak nagara ambang sagara hancurkeun kuduaan hayu ayo Tengeuna aing kubu tabieu umur-umuran aing nepi ka hese usih puguh we aing keur leungeun panasaran ilmu tan nepi ka bana jeung aing ieu patih sukma dentak saja jalan madeg mayong manahna marojengja kadang-kadang yakin anu disana teh pangeran kadang-kadang henteu da puguh ruruaan anak asla jinga tiga tungul ka huru kayaanana ai teh dibawa sieun